Main congrakan di situ yuk, di buruan mak erote. Ayo, kayak kami nangan batu nya. Yuk. Ayo, Pak Haji menang. Pak Haji. Sultan Allah, gawat gak tiji dua tilu. Ayo. Menang kami gajah, kami masuk. Ribut. Ribut, pak yu. Sama ya. Oh kajun, kami mengelehan. Jali lasut malih makamina. Oi, dolo yo. Tak yo. Ah, nyau. Jali. Kami mau bosan, ganti permainan yuk. Bosan yuk mah. Hei, main MLB yuk. Background tuh serang. Wah. Dian. Kami meloyot, kan madang. Kami geser jadi loyo botong teh. Ya, nek jajan teu boga duit, kami teh. Hei, kami kita boga duit iya nasi sore sungkul disuruh ku sutradara. Mending main gua ya, Bapak Haji. Ya ayo, pada sini wadal tuh. Jadi pegat sebab kami nate. Balik ke BO ya. Atau buah nate tinggal hiji, kumaha meureun? Ajun, bareng-bareng bae. Jali, kana maneh nu naik ka lurah, kami nyanggap di handap. Oh, geus kajel kami naik nama, tapi kana jagaan bisa Pak Haji tadi yuk teh. Kami naik tapi asal bantuan naik kada bisa kami teh. Gawat kami di kitu didorong, jujur na ayo gawat. Oh, telik. Luan, Oke sangat deui. Jali gawat catik deui, tong hitot eta awas ka tindi. Yang kade di teh nanti bisa ya Pak Haji. Oh, bocah tenang aman, buat naik kalah betul hiji deui, bisi kulalay manten. Apa Dian? Ayo ya benang. Kana cangrapnya ayo. Gawat. Benang gel, gawat turun gel. Turun, gawat bisi kenyawan Pak Haji. Gawat kenyawan manten ku Pak Haji Jali. Kenyawan manten. Amin adin di. Dian kuat gara buka lo kami seloyop kita naik keluar tenagara ya. Naik. Oh, hayu. Pada kumaha tengah kana teh da pesona teh eueuh. Mesti digogos bae loh. Embung kami mah digogos mah sion corona. Aneh mah. Dian, terus kumaha marona temukana? Jauh. Kumaha ieu teh? Gas bedak gas. Tang cek teh. Yo, golokna. Anu kon Pak kameramen. Yo. Ya jang Pak kameramen hiji. Kami hiji, Nuhun ya. Heeh. Sayangnya. Ngalah mantak naga. Kenang oi jali aslinya manis bet buah naga.
Mana kayang? Ora kami nang alana ka bagian naon na. Yang peluk na budak lutik mah. Pamali, peluk na bayo. Yo, udah nuan padian. Oh, padian manis nya, pelok nage, kayaknya pelok nage. Aku kolen dengan bobodo. Dia main mau berhubung buat tunggu subuhnya. Oke, baliknya tas maghriban baik orang pencen ya. Ayo kau akan len. Ayo. Kami ala jeleho. Oh, Kayak ala ayo dulu. Tuh. Alah, dokut. Sedihnya. Oh, atau mana mah dedenya? Dedenya. Wah, gitu. Lah. Coba guys. Ayo sih. Nah, Pak, jangan, Pak. Bisa enggak ambu. Dian, cek kami manggis teh usum, kok akan kamu teh aneh. Ayo no menikah diadukan ya pincian anu rempek, lah berarti. Ayo Jeli, mana nater ka ditu? Ka ditu udah tangga tilu. Kena adukeun. Oh, siapa Dian? Ayo, siap. Oh. Ije. Kame lo. Tidore. Tilu. Kami. Lah, gatelak. Benjian. Jadi, aing mah nagbencian teh jadi heurak ngomong nate. Dian, aing geus kayu kepencet dari teh. Jadi heras. Jadi, kami nak balik ulang ke bapak kami nak bebeja ke telak pencian. Oh, kami gak ada perbedaan ke bapak kami suka di ubaran. Untuk balik mana guys? Suka diberi adem sedikit. Aduh, si Jeli teh kamananya? Lain ngebantuan kolot teh, malah ulin bae teu balik-balik. Budak teh ulin bae, lain ngebantuan kolot sia. Kolot mah capek digawe nanaon. Iya, nang ketinggalan pencian, bunganya Risha, ngomongin sedih ras. Jadi pedas bae ngomong teh. Tulungan yo, nang cicing bae apa mah. Ora buku bapak tengnya. Suruh ubaran lapino, biang Aduh, iya kuna anak mama, kuna corik nang. Mama, tadi ke telak pencian, si Jeli di kitu. Suara nang itu jadi gembar kieu, Mama. Ayo operasi plastik ke dokter ka ditu, beganteng duit. Aduh, nang. Ampura. Pan urang teh jelema teh sangsara lain jelema sangsara. Kadeuleu meureun ku si Nang ge. Padaringan geus eueuh, beas geus eueuh. Pan madang ge urang teh kore cok. Nang, katempo meureun ku si Nang ge nya. Sawah geus beak dijualan. Melamun dek ngajual pacul, apaan moal mahi. Ayeuna mah jauh ka Bandung ge bet aku kudu leumpang. Pan rumah sakit teh jauh, kudu operasi plastik mah di Bandung. Manya orang kudu leumpang. Hayang si Enang, bitisna betus.
Mama dah karungan buat kabudak. Yang sanang menu kabur bae, cacing lo. Nang, lain mama teu karunya. Si Nang teh ka mana gitu. Pintu kemana saja? Aduh, asa merasa bersalah kepadian. Ada dengan padian ya. Aduh, nah kami ngimpi si Jelly. Kami jadi ngerasa bersalah. Kami nuk minta maaf Ya nama nuk dimaafkan kajen. Entahnya kudu, dah. Ayo di ngamaafkan mah. Nya, pasrah darah. Atur nuhunnya atas kersama Turantina jalan-jalan. Iya teteh, sama-sama. Lagi pulang nggak lagi sibuk. Udah sore, pulang yuk. Nuhun ayo teteh. Ayo. Pak Dian, mau kemana buru-buru amat? Tina, sareng teteh ninggal si Jelly tuh. Teteh mah nggak lihat Azeli, barangkali Teh Tina. Tina oge sami teu ninggal aja li teu naon, emang aya naon kitu padian. Kami teh badi minta maaf ka Jelly soalnya ngerasa bersalah banget teh. Nah gitu Pak Dian, bagus. Kan Pak Dian sama Azeli itu temenan, harus saling memaafkan. Jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Nah, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka akan dipersulit masuk surga. Atuh nuhunnya teh tos dipasihan terang. Nantos teh aya marek milarian Jelly-nya. Heeh. Ada ibu guru. Emangnya ada apa deh Fauzan? Bu guru nuhun ke nomor Depani. Hus, anak kecil gak boleh cinta-cintaan dulu. Fokus aja, belajar yang benar. Maaf ya Bu guru. Terang tante. Terang naon dede lah, ujug-ujug be terang tah henteu. Hari teh untuk emam-emam. Jahari 4 bulan. Lah, nya urusana sareng Teh Tina naon? Teh Tina, cobalah mengerti. Aduh, anu telepon euy. Ceh, badukun. Anu udah nanya. Halo, Bah. Kuma? Ah, ya, Bah. Di bumi. Oh, balik ka dieu. Aya nya mangga. Di ieu. Jasa Pasir Ripis. Blok Kopi. RT 8. Lewat. Dia. Ayo, nyangasnya, Bah dukun. Yo. Sampurasun, yang ririn. Ririn. Aduh, parah banget Pak dukun teh. Yuk kalebat. Badukun. Ayo calik kelas ya nak. Yo calik. No. Calik. No. Calik. No.
Nuhun. Punten nya badukun. Ieu mah wengi-wengi dongkap ka dieu. Aya pamaksaan naon sebenarnya teh? Abah teh bingung, jangan ririn kudu kumaha. Tapi ieu teh kudu disampaikan. Abah teh bingung. Bah. Tenang, Bah. Ulah cerik. Bisi urangna terharu, bisi pipilueun urangna ge, bisi baper. Sok caritakeun aya naon, Bah. Caritakeun aya naon. Kumaha abah dek tenang na, kumaha abah dek teu galau na. Lamun aya kopi di dieu karek abah tenang. Bah. Ai masalah kopi mah geus tenang, keur heur caina. Ayeuna mah sok pamaksadan abah ka dieu teh deuk naha sabenerna teh. Bisi peuting manten si abah teh baikna teh bisi sieun. Jang, abah ka dieu teh rek pamaksad abah teh hayang tobat kudu dicaritakeun mah. Tapi abah teh loba dosa. Tapi ku Gusti Allah bakal dihampura. Wah, tobat abah. Moal dihampura. Aki-aki ka siapa? Asia lah teh sebagai naon? Aki tuh angin tengah hampuran dek hampura ku Gusti Allah teh sana teh matinya datang ka ulah teh. Saya sebagai naon? Lamun sapertina aing eueun teu ngampura ka Gusti Allah. Mun pirang teh ngasa. Kan sakada. Salah Kan di. Hai. Kalem eta mah baheureuy, Bah. Jadi pertanyaan anak kieu ya, Bah. Nah, si abah jol-jol bah yang tobat. Jadi kieu Jang. Abah hayang ngantang ngampura teh. Memang abah boga dosa gitu. Kan cuman abah teh ngadenge cek bejanya, cek batur gitu. Lamun dipertina lamun boga dosa gitu teh digodog di neraka jahanam teh Jang. Kan cuman abah teh sieun gitu. Boro-boro neraka panas gitu nya digodog. Ku sekar rokok ge abah teh meni kekeremean. Alhamdulillahnya, Bah. Si abah teh kenging hidayahnya. Nya ai rek minta maaf ka Gusti Allah mah bakal dihampura ka Gusti Allah mah. Da Gusti Allah mah ngahampura, Bah. Tapi si abah lamun geus tobat kudu ngajalankeun parentah Gusti Allah jeung ngajauhan laranganna. Berarti abah mah ieu mah teu nyahonya Jangnya. Tapi mabok menang. Ngadahar daging babi menang teh. Eta teh salah sahiji larangan Allah. Wayahna ieu mah lamun si abah geus tobat kudu jauhan eta teh. Ya insya Allah sugan kuat ku abah dek dilaksanakeun. Insya Allah sugan kuat abah ngajauhankeun laranganna eta di Gusti Allah. Bah, wayahna aya geus tobat mah pakaian kawas kieu patu teh ulah dipake deui. Cik ayeuna kapengker kalebetnya loba pakaian abi tuh pake Jangnya abah dek ngarubah penampilan abah ka ditu mangga gunting gaduh hah cukur aya aduh kandengnya bah dukun teh dangdang telila banget. Kumaha Jang ayeuna bagian abah tos laras awas kieu pakaianna. Bah, aya nu salah hiji deui. Eta teh kuduna mah make kopea, ulah make topi copet kitu. Aya kieu carana mah bebeungutan sia teh dek meling sendal di masjid. Apal banyak abahnya berarti abah sahanya nyentuh sabar ganti deui-nya ngangge kopeanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah, nu kieu leres bah. Muga-muga si Abah teh istiqomah di jalan keleresan. Mohon bah. Amin ya rabbal alamin. Mugia Abah tiasa istiqomah. Nyentos jangan aya nama hayu urang buru-buru ka masjid. Urang berjamaah bareng-bareng ngalaksanakeun salat 5 waktu parentah ti Gusti Allah. Memang lain bah, ajakan Abah teh bener. Tapi dulu itu bah, ayeuna geus jam 11 peuting. Deuk naha. Jam 11 potingnya. Ya geus. Ayeuna mah kayak subuhnya antar Abah ka masjid. Antar salat. Mohon. Mohon leres. Tah, ayeuna mah nya bah ke subuh urang salat berjamaah bareng. Tah ayeuna mah abi rek ngadamel kopi, ayeuna mah si Abah ngacalik heula, calik. Kayak abi ngadamel kopinya. Mohon. Kayak calik heula nya. Hei Tayus. Naon ih kameramen teh genit pisan. Bari ka mana Teyus? Buru-buru pisan. Bade ningal TV sambil ngalipet baju. Sampai kapan kuma nanti datangnya calon imam untuk pendamping hidupku. Semoga Tuhan satukan